Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para kawa yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati dan kami muliakan, puja puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Sahabat KUA Majasari dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita berjumpa kembali dalam program ngasaan ngaji santai tapi te asal-asalan di KUA Majasari. Mudah-mudahan ngaji santai ini ada manfaatnya, khususnya bagi sahabat KUA Majasari dan juga bagi kami semua, serta bagi para netizen yang mendengarkan dimanapun Anda berada. Insya Allah pada pagi hari ini kitab yang akan dikaji yaitu kitab Al-Minahus Saniyah, yang mana kitab ini mengkisahkan tentang wasiat baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Mudah-mudahan ya apa yang nanti akan disampaikan bermanfaat ya. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini, yaitu insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syahri. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Bapak Kepala KUA yang saya hormati dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya ditambah-tambah kemuliaan aku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Puji sinarang syukur hayu urang panjatkeun hadirat Allah anu Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala anu ka urang eureun-eureun masihan mang pirang-pirang nikmat iman, nikmat Islam diiringi ku nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah berkat adanya nikmat sehat urang tiasa kempel patapung lawung paamprok conghok dina raraga nyaeta pangaosan rutinitas urang tiap dinten Kemis nyaeta dalam program ngasaan ngaji santai tapi teu asal-asalan. Salawat sinareng salam mudah-mudahan salamina tercurah limpah ka junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in teu kakantun ka urang selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, urang teraskeun kana hanca nyaeta kitab Minahus Saniyah halaman 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali la yaqbalullaha ta'ala sholatan bila wudu'in. Ya Ali, ora narima Allah sapa Allah taala sholatan ing salat bila wudu'in kalawan ora ana wudu. Wala shadaqatan lan ora sedekah minal harami saking barang kang haram. Ya Ali, Ali la yazalul mu'minun fi ziyadati fi dinihi malam yakul al harama. Ali la yazalu ala kingsir al mu'min sapa wong mukmin fi ziyadati iku ing dalem wuwuhe fi dini ing dalem agamane mukmin.
malam yakul selagi nemangan ieu si mukmin al Orang harama mangan. Selagi orang mangan. selagi ne orang mangan ieu si mukmin al harama ing barang kang haram. Waman faroko utai sapa wong faroko iku misahaken al ulama ing ulama mata maka mati kolbuhu opo atine si wong ya lan buta ya si wong anto atilahi saking taat Allah taala. Ya ali he ali man qara al-Qur'ana utai sapa wong qara iku maca ya si wong al-Qur'ana ing Qur'an walam yahil nah karena iya merenya ainu dibuangnya ya jahil lan ora nana ngahalalaken ieu si wong halalahu ing halalne Quran walam yuharrimu lan ora nana ngaharamaken ieu si wong haramahu ing harame Al-Qur'an karena maka ono si wong minal ladina iku saking wong akeh nabadu kang ngabuang ieu alladzina kitaballah ing kitab Allah taala waroa ing tadi burine duhu burihim gegere ieu alladzina jamaah pangaosan anu kusim pribados dihormati kurang teraskeun nyaeta kana hancana nyaeta masih tentang wasiat Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali. Di dieu nyaeta wasiatna Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali. Ya Ali ha Ali la yaqbalullaha mual narima sapa Allah kana salat bila wuduin lamun teu wudu. Saruana jeung wala sodakotan jeung ora sodakoh minal haram saking barang kang haram. Jadi gitu. Lamun urang sodakoh tina barang haram eta teu sah atau terjadi. Sepertinya eta salat tapi urang henteu wudu. Ceki Jamal teh mah barang dahar tinu haram ibarat bangunan di tengah lautan gitu. Tengah bangun di tengah lautan jadi moal ya anu aya ge ngaguling emang ibnya gitu. Jadi wasiat Kangjeng Nabi urang ulah ngadahar barang anu haram. Mudah-mudahan urang sadayana diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala dina kadaharan anu haram. Mudah-mudahan anu tos kadahar ku urang anu haram mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dihalalkeun ya urang karena manusia mah al insanu makhlul khotawan nisyannya kadang-kadang karaksa kurang kadang-kadang eta hate masuk nolak teh bertentangan tiga eta kumaha eta koyo urang kadang-kadang sok nyekel artos gitunya tapi kurang sok ditukar-tukar teh ya kadang-kadang karagok teh nya kadang-kadang urang kan boga duit gitu dina rekening urang terus aya nu iuran gitu karena urang duit cash teh ya eta ku urang kadang-kadang eta nu iuran teh kurang kapake karena kurang digantian jeung anu lain gitu nu duit urang karena urang boga duit dina ATM teh gitulah eta sok gitu kadang-kadang ribet teh nya urang teh ka ATM gitulah sok make aya bae teh ya mudah-mudahan ulama tasawuf mah teu meunang ulama fikih mah anu ngameunangkeun aya nya mudah-mudahan eta lah urang kalau dikurangan apik doang eta ja eta sauk mah pan teu meunang ya kan syarat kudu digantian kalau teu digantian tetep bae tukar tukarnya mudah-mudahan eta nu kari teu ge urang pan ya
kadang-kadang pan orang teu daek orang dipercaya ku batur orang dipercaya karena eta lah ngaraksa gitu eta rada dannya dihapur ah 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 Hmm. ah Hmm. Eta mah kembali deui kana pikih negara. Jadi keputusan hakim, keputusan pemerintah itu adalah keputusan final daripada beberapa perbedaan. Ya. Jadi sebagai ASN mau makan weta. nah orang kana pikir Jadi perbedaan fikih, perbedaan rakyat itu akan diputuskan oleh hakim negara. gaji Oh, kayak di belakang layar aja ya. Ya orang mah pahkum bidzahir bae. pokona mah Nges pahkum bidzahir bae ulah saya lah. pokona mah Dapur manehna tah mah. Yap. Nah. Ya, no problem. Iya. Soalnya kan dihitungkan manfaat jeung mafsadat. Nah, coba lamun kira-kira kepada bayar pajak negara jalan kumaha. Nah, berarti kan manfaatnya itu lebih banyak daripada madarat. Lanjut. Jadi orang jangan manfaat aja mafsadat sampai gitu kasih gitu. Jadi barang dahar tinu haram teh sepertinya tadi diibaratkan orang sholat teu ngalau wudu gitu. Jadi itu ya Ali, he Ali. Nah, jadi wasiat anu saterusna Kangjeng Nabi kada. Sayyidina Ali, la yazalul mu'minu, orang gingsir-gingsir sapa wong mukmin. Jadi intina mah moal pindah derajatna, moal naik derajatna kana jalma mukmin fi jiyadati tah. Dina nambahna eta fidini agamana si mukmin untuk kelas teh mah tina PAUD kana SD tina SD kana SMP gitunya. Nah, jadi lamun orang nyaeta selagine nyaeta ngadahar barang anu haram. Jadi lamun orang hayang naik pangkat dina kataatan, lamun orang hayang pindah derajat orang dina kataatan eta orang kudu ulah ngadahar barang anu haram. Riadonya puasanya. Iya masuk udah kita tasawuf ya. Nah itu. Jadi orang mah kelasnya kelas PAUD dong naik. Derajat mukmin pasti bertambah dalam agamanya jika ia tidak memakan barang yang haram. Jadi lamun teu makan barang anu haram pasti bakal nambah derajatnya. Jadi lamun orang masih keneh daek ngadahar merenya turun malah ya naik kualitas KW meureun anu satrasna waman faraqal ulama saha jalma anu misahakeun kana ulama. Jadi intina mangajauhan kana ulama komo ngahewaan kana ulama mah mata kolbuhu maka eta si jalma teh bakal paeh hatena mata hatina geus hatena di ulama mah al ulama warasatul anbiya nya. Jadi ulama eta pewarisna para nabi. Alhamdulillah orangnya deket jeung para ulama. Ustadz lain ulama berarti. Ustadz mah ulamna.
Tapi lamun di Arab eta ustad eta lebih tinggi ti ulama. Ya, definisi ulama kan masih umum lah. Umum. Ulama itu untuk ahli sains juga. Nah, Ulama. Agama. Ustaz. Paham yang mengerti dia. Ya. Jadi pokoknya mah jalma anu ngarti dina agama eta kan ciri jalma anu dikarunyaan ku Allah. Nah, karena dina taklim teh nya. Jadi cirina jalma anu dikarunyaan ku Allah dibere paham dina masalah urusan agama. Ilmu. Karena guru mah eta marhumah mah eta kapaitnya. Jadi sedekah eta nu digedekeun karena ustad-ustad. Soalnya kan saya nusok masih kena eta. Emang karena aya ieu panenanya wiridan nah istina mah anu kunci sugih gitulah. Jadi tingkatan-tingkatan sedekah gitu dina sedekah. Jadi tingkatan eta ulama eta lah ustad mungkinnya jalma anu paham dina agama, ulama, orang tua, fakir miskin, orang miskin. Jadi tidinya na eta berbandingna jauh. 1000 karena ulama, karena orang tua 100, karena fakir miskin 70, karena orang miskin eta 10. Malah eta dina eta keteranganna dina 1000 eta anu 70 na eta kayak gitulah. Daerah eta anu 70 na eta di Ya. Tapi emang dunjana eta sedekah ka ulama kan loba. Ya. Makan di seperti komunya anu ilmu anu geus ieu mapan. Doang anu tahfidz seperti Al-Qur'an lempang. Ditanya hukuman anu pinter dina agama ditanya hukum bagi 5 eta klasifikasi. Namanya. Allah sama itu orang mau sebenarnya. Orang mantek asam orang menjalani. Sugi merah. Jadi supaya orang hati orang bersih, hati orang caang, eta orang kudu ngadegetan ulama, minta doa ka ulama. Wa ummiya jeung buta cenah antaatillah. Ya kalimat fil madi nya. Bisa bae sih. Ya, ummiya. Bisa bae. Buta ya si wong antaatillah saking taat Allah taala. Jadi lamun orang ewa ka ulama, ewa kana ustad, jadi eta buta atau jauh tina taat Allah. Anu saterasna nyaeta wasiatna Kangjeng Nabi ka Sayyidi Ali ya ali man qara Al-Qur'an. Sajalma anu maca Al-Qur'an wa lam yahillu halalahu tapi dia henteu make hukumna henteu dipake naon anu dihalalkeun ku Al-Qur'an walam yuharimu naon anu diharamkeun ku Al-Qur'an. Yuharimu haramahu naon anu diharamkeun ku Al-Qur'an kana minal ladina nabadu kitaballah. Jadi eta ibaratna si jalma teh nyaeta seperti ngabuang Al-Qur'an. Ngabuang kana Al-Qur'an. Jadi lain menang ganjaran, lain menang pahalanya. Jadi lamun orang misalkan maksiat terus, ngomongkeun jalema terus, hewa ka batur terus, tapi orang misalkan maca Quran eta diibaratkeun
seperti nyaeta alladzina nabadu kitaballahi wara'a duhurihim. Nah, jadi Al-Qur'an eta ditenden di tonggongna, di burian, dipijeun. Paslun fil wudu'i was sholati wallahu alam bisawab. Sakitu anu kapihatur kurang langkung nanonkeun. Teruskeun tah. Mas, jam 9. Ini paslun ya mah. Paslun. Ayo pas alun-alun. Paslun. So sakitu anu kapihatur kurang langkung nanonkeun ya punten. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Sahadi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi walaupun kita sambil santai bisa dipahami ya. Kesimpulannya adalah yang pertama wasiat Nabi ke Sayyidina Ali, yaitu beliau mengatakan bahwa sholat kamu tidak akan diterima kalau seandainya enggak punya wudhu. Dan begitu pun sedekah kamu tidak akan diterima kalau seandainya berasal dari sesuatu yang haram. Selanjutnya kesimpulannya adalah orang-orang mukmin itu akan selalu bertambah keimanannya, bertambah terus agamanya, keyakinannya, jika orang tersebut tidak memakan sesuatu yang haram. Kemudian juga jika orang sudah pisah dari ulama, menjauhi ulama, apalagi membenci ulama, maka hatinya itu akan keras, akan susah diomongin, susah dinasehatin, ya. Alabatan cari kekenceng. Kemudian wa ama anto atillahi ta'ala, dan juga matanya itu akan buta dari taat kepada Allah. Jalan kebaikan itu serasa gelap, ya, karena orang tersebut pisah atau jauh dari ulama. Kemudian yang selanjutnya orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak menggunakan, tidak memakai hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, tidak menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran, kemudian tidak mengharamkan yang sudah diharamkan Al-Quran, maka orang tersebut itu bagaikan orang yang membuang catatan kitabnya sendiri dan diberikan di belakang, di punggungnya. Dan hal tersebut merupakan ciri orang tersebut orang yang kurang baik dan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi kami dan umumnya bagi sahabat KUA dimanapun Anda berada. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ngasaan minggu depan.